Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calager barudak. Puasa ayeuna mah bener-bener teu karasanya. Ti subuh nu ka magrib teh waktu teh nyarelek gancang pisan. Terus kade cuaca ekstrim. Geus saminggu ieu cuaca ekstrim Angin gede, panas tapi posisina teh girimis. Jadi jaga kondisi lah maranehnya. Emang puasa ieu gancang berlalu nanya teu karasa tapi kondisi kesehatannya kudu dijaga. Oke? Aya naon wae di edisi Ramadan poe ieu urang play video mimiti. Ces. Pulang tarawih 20 rakaat ieu. Kumaha ieu? Wah, ngerinya six pack gitu urang kakarekeun ningali suku six pack tapi bersih teu rombeheun teuing nu urang mah pas jempol rombeheun mata urang lamun tahiyat terakhir teu bisa ieu suku teh teu syar'i teu syar'i teu tartib bener asina ya adenya 30 poe 20 rakaat tarawih berarti ieu si ieu rakaat naon tarawihna anu posisina teh nu teu gancang nya malauna matak tingali suku bisa six-pack kieu anjing. Alus Pak nya minimal suku-suku atuh nu teu six-pack da beuteung mah teu katingali six-pack tingali tuh nonyol hade ieu ayanya olahraga suku ge dampal suku ye naon ieu kalan wes luas aing teu ngarti mah di komen lagi nu puguh mah urang reuwas bi anak ucing puguh anjing tambah ieu di lip ye ieu mah keur umroh ya si bapa cenah beda seragamna seragam umroh ieu mah seragam travel salah Pak disangana teh jangan keluar salah pintu beda kumaha deui nya orang lembur mun si bapa da bieu soalna muka itu tuh dina itu muka disangana sarua kurang fokus cingana si bapa kurang fokus si bapa cing gede milik kenapa lah haji gitu-gitu cingana mah gak pernah secowa ini mangi HP sumpah urang katipu lain eta aya nu niat ngeprank eta teh granitnya dibentukkeun HP bener anjing tapi ieu mah aya carita deui nya urang ieu mah bahasa balik ti mana si Parai mun tah samarjaan laswi aya murag tah si ibu-ibu keur ngebut murag aya sugan urang mah HP anjing murag teh dicokot tah ke urang teh dicokot ku aing teh kasisi nya mimilikana eta meureunna mun HP bener keur urang mun teu kaudag nya anjing nu kamai manggih duit teh pas ditempo da nangkuban kitu si HP-na teh casingna hungkul anjing cantik goblok anjing kan urang mah HP asli baru urang sada atawa nanya kebenaran kita boga duit manggih HP dicaing sugan we mun dibalikeun muruhan caing bang teuing eta nangkup jadi posisi tukang lauk ku asugan aing mah HP asli pek teh anjing casing katipu anjing ieu naon ieu perhapean ieu bener ieu anjing inspirasi aslina inspirasi tak kitu barudak nya ieu mah mun maneh ngan saukur keur gagayaan unggul nya mun print anjing salintas mah katempo nya asal antong keur cicing ngobrol kapanggih tapi mun misalkan maneh make motor terus leumpang anjir si eta THR kabel iPhone 17 nya anjing pek teh printan bisi rek ngeprint maneh ka urang we nya aya di vertikal ieu aya bisi rek ngeprint tuangeun aya teh mesin print bisi maraneh terinspirasi order we lah pona ketik di kolom komen pin urang hayang ciga nu kitu dek duit 200.000 di dieu tempelkeun bisa anjing dek iPhone 17 bisa pokona mah sesuai request vertikal bisa menyediakannya nya bodak kan bener alus ya anjing inspirasi lah ngeprank cepet bisa bener anjing si Amang
Saan anjing. Ka inspirasi bener urang euy. Aslina pokona bareng dek order mah ka urang lah. Mitos Bodak sebenarnya MU ya. makhluk halus yang dilindungi. Kalah anjing kumaha ieu maksudna? Cik. Wah. Heeh. Ieu teh baheula dek aya sulap-sulap cenah amun si bensin teh di suruput teh ningan gi. Nya suruput padahal di pareuman nya ngan ieu mah gede teuing anjing tuh digedean kumanehna sorangan padahal digedean teh. Sebenarnya makhluk halus Tuh yang suruput. dilindungi. Nah eta mah gede manehna sorangan mah gedeannya. Tuh digedean. Main sorangan. Eta teh sia bulu ada orang ngomong gitu aing teh bulu irung eta. Kaduruk ke kabayang anjing kaiji hangit kaduana teh jadi hareuras ya bulu irung anjing. Panas jerawat mah pasti anjing budak ya. Moen mama cenah belajar motor sampai dipasangin roda. Ah piraku keur belajar ieu mah nyampur bisi wae disabilitasnya. Soalna beda tingali eta make sobleker si roda tiluna teh. Roda 4 berarti lain roda 3 ieu mah. Tapi halus ieu kakarekeun urang nempo posisi si roda sisina leutik ieu biasana si sarwakeun we jeung ban roda etana. Hade euy si mah. Sabuan nama lahu ladah Kumaha urang tinggal endingna ieu mah euy. miski Salah. Salah anjing menta beja kan teu bisa anjing. Jadi pas saya tapi ngalaman urangnya bala keur leutik di madrasah MTM euy, Madrasah Muta'alimin. sabuan nama lahu ladah Ieu teh sebenarnya mah lain teh apa-apa teh grogi. Rata-rata nu kieu mah grogi jadi ngeblank. Bae deh diajar we nu penting mah aya kawani nya. Geus ieu langsung ngimaman deh. Di masjid langsung ngimaman deh sugan we anjing salah kayak nu ngabenerkeun pasti mun di imaman mah nu ngabenerkeun makmumna nya. Karena cenah mah lamun nu hitungan imam teh kudu anu sarua hafalana minimal sarwanya kitu barudak ilmu we tamati urang. Pasang suwe terlihat cekcok dan akhirnya pas ya di nu motor euy. Innalillahi tong gitu oge nya euy. Bicarakan baik-baik ancuk urang mah eureun heula. Tapi jika aweuna ge geus teu kuat hayang turun. Ngagajelang tapi cek urang mah lalakina teu bijaknya eureun heula we cek urang mah turunkeun we. Geus turunkeun mah tinggalkeun teu naon lah tau pangorderkeun lah Grab-nya atau Gojek euy. Anjing ieu mah kurang euy. Ieu mah heureuy cek urang ieu mah. Para udah effort banget tinggal ieu mah heureuy anjing dek nyingseunnan cenah nyingseunnan babaturana. Tuh kan. Nya cai ge anjing ieu mah nyingseunnan. Kela paski anjing mah. Padahal mah langsung we lelepkeun anjing. Tapi benernya aktingna bisaan euy. Aktingna bisaan euy. Padahal mah langsung we lelepkeun kitu tah. Ku abak mah set. Presiden tapi halus euy. Dari 2 puasa naon dia. Innalillahi. Aduh euy lebar euy. Lebar euy eta aduh. Untung teh tiisnya, untung teh es tiis euy, heuh da es mah tiis anjing. Di mana es panas anjing. Bodak tak kieu euy pokona mah maraneh lamun jadi panitia atau nyadiakeun nu karieu cing hati-hati cing tartib euy. Tingali anya leuleumpangan teh bisi aya gijlegan atau laleueur lebar geus nyieun capek-capek komo menang udunan terus bahe anya. Oi di kapal, ieu mah di kapal ieu euy. Di kapal ieu mah tingali. Tapi salut urang euy masih kene. Tah tingali anjing aya we anjing di ieu teh meme-na teh nya. Tuh. Tapi bisa wae teh nya. Ieu mah sugan aya ustad di dieu nu lalajo yeuh. Cuma Pak Ustad lamun diuk we misalkeun teh Pak Ustad karena ningali kondisi siga kieu nya. Ibaratna mah kondisi capek sebenarnya saya salat kieu teh euy. Urang ngalaman soalnya basa keur ka Bangka urang make kapal feri kitu emang heuh euy. Rada karasa keneh sia.
menang teh Ustad ieu mah nya sugan nih dia Ustad Agung Ustad Soleh saha we lah anjing lalajonya ieu pertanyaan urang sugan dijawab salat diuk sampai diuk misalkan teh sampai diuk menang teh kaci teh namun kondisinya ciga kieu di kapal ieu nya tahu Ustad saha Ustad Jayan lah Ustad Jayan komen Ustad Jayan lah diajar si bapak ge set urang nu palaurkeun teh sarungna morosot euy teu make calana deui cik ya urang nempi ka akhirnya bisa anjing tapi sebenarnya ieu mah mun barudak ciga kieu ye arulin ieu kadang aya bapak-bapak nangke nu hayang ngiluan jadi ngilu nimrung nya nya eta teh inercil hayang ngilu nim alus nama kieu lah tong dicarekan anjing ciga nu bieu urang di masjid karek baik jumatan si urang teh gararan euy unu nyarek sih tapi eta mah kuduna dicarek eta mah euy da gandengna ngaganggu anjing ngagandengna lamun gerakan-gerakan kieu tah geus salat mah teu nanaon wel wae lah anjing bieu mah gandeng sih euy di masjid urang ieu di pagar sih urang balap boga euy nu kieu ye urang boga pompa teh di imah sok ngabetrik sanu kieu teh euy soalnya si Derry bawatan urang huntuna potong gara-gara ieu gara-gara ngompa waena teh anjing di ten Mas Bang anjing ngompa teh. Bener waasnya kudu dipancing saya bageula mah anjing penuh perjuangan hayang cai ge nama tinggal cetrekeun we sanyo ayeuna mah euy. Tinggal bageula kudu dipancing anjing waasnya ayeuna mah geus jarang meuh euy nu aya keneh tapi cieuna geus jarang jeung caina pasti koneng euy. Bageula mah bersih caina teh herang tengah gencelang euy. Alah. Ieu cieuna geus balap liar ieu. Balap liar motorna dieu dicokot ku polisi dipaok deui cek urang mah polisinya kuncina dicokotnya kunaon kuncina dicokot ieu kieu mah atunya bisa dikabur cuman cek si pelaku teh kajen teh ngeruksak aing motor daripada ku dijabel ku polisi mah nebusna samahal eta teh euy aslina bener ipin kabur bodak beak nih bodak euy bae lah nya kurang ge rada kurang euy sebenarnya mah tapi bae mah ngabuburit we nya urang ngabuburit ye teu karasa 12 menit we nya tong poho di subscribe di like di komen bodak nya pangidi di next episode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh